Qala alaihi salam parantos ngedawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhanana salasatun ari tilu golongan eta la yaqbalu moal bakal narima saha Allahu Gusti Allah lahum pikeun salasah naonana salatan salatna. Tilu golongan anu moal ditarima salatna ku Gusti Allah. Wala tas'adu jeung moal naik itu salat lahum pikeun salasah ila samai ka sapirang-pirang langit, jeung moal naik eta salat ka langit. Asaqronu kahijina jalma anu mabok, hatta yashwa sahingga cager eta sakron. Kahiji golongan jalma anu moal ditarima salat ku Gusti Allah teh yakni salatna jalma anu mabok, sahingga eta nu mabok kudu cager heula tina mabokna. Wal mar'atu sakhitu sareng kaduana awewe anu mikabendu alaiha ka eta mar'ah teh saha zaujuha salakina eta mar'ah. Nu kadua nu moal ditarima salat teh yakni salatna awewe anu dipikabendu nu dipikangewa ku salakina. Wal abdul abiku sareng katiluna abid anu kabur ala maulahu tinu jadi dununganana. Kabur tinu jadi dununganana hatta yarji'a sahingga balik itu abid, payadoa mangka nyimpen abid yadahu kana leungeunna abid piyadi mawalihi dina leungeun sapirang-pirang dununganana itu abid. Nu katilu nu moal ditarima salatna teh salatna abid anu kabur tinu jadi dununganana sahingga balik deui ka nu jadi dununganana sareng nyimpen leungeunna kana leungeun nu jadi dununganana. Wallahu a'lam bissawab.